goblok araya gitu ya teh aya mana saha eta kalbot itu selami pokoknya teh nepangan popotongan ka saha gitu Pak RW. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten Mangga aya saha cenah ieu teh cenah lugai geuning cenah ieu tabu sabaraha aya ngetok-ngetok pantau rasul. Potongan. Alhamdulillah goblok araya. Punten jeung ngiring kalebet. Popotongan goblok. Ih. Geuning aya nama wayah kieu cenah geuning siang geuning sapaomon. Nya pasti atuh tambi herang main serangnya. Kumaha mah damang? Alhamdulillah saya cenah. Ieu teh budak urang satilu-tilu. Ah ieu teh tilu geuning budak teh geus gede kan. Mohon. Tos tiasa ngarala duit ieu teh geuning barudak teh geuning ananang. Walianeun pangentennya. Alah. Boga upah ngawalian teh satilu-tilu parat ya. Teu saurang sajuta we ge gaduh meureun 3 juta. Kieu geura ieu mah kade namanya. Naon cenah ananang? Irangkeun ya. Iya mama Naon mani mamah gitu cenah neng anak akan hoyong sebelum cenah balik deui hoyong balik deui geuning ka dieu teh hayang balik deui cenah teu hayang hari nu kaci da mamah yaya papa ngara kaduhung geuning ngarasa kaduhung aya namanya ananang teh si mana horek aya kaduhung teh tarati heula nya nya geuning kaduhung mah tarati heula nya kaduhung papa teh mah paheula saha eta padahal mah teu kedah ieu teh teu kedah padahal teu kedah sakieu Kami haneuy kapun lanceuk. dialeutkeun wae cenah bapa nu bari nyalawer di apana gugun ieu teh neme acan ka teh Pak RT Tasim Pak RW Pak RW Mahrudin gitu nya acan ka tidu mulut laguna gitu nya Bapak sahuri ge teh acan ti pada beungan ananang debongan hayang lagu ngarujuk wayahna kudu nyawer hayang mah aya nu nyawer nama kieu geura ieu mah Ari papap sumpah deui mama papap cenah papi papiu moal are lanca linci deui moal ayeuna cenah moal calinci deui teh baheula purang nyeri bae ananang teh moal ayeuna mah rek bageut ari assalamualaikum papa eta kerasa dikandoi gitu ya mah geuning hayang balikan deui ananang teh atuh kadeuna teu hayang teuing ananang teh baheula teh sok nyeri wae meni nyeri ku ananang teh baheula nganya nyeri soto ayeuna mah rek bager rek bener nyaan eta teh ananang teh nya da ai hirup mah perlu proses gitu bisi tina teu bener jadi bener tina bener jadi leuwih bener gitu nya kitu rek bener kitu aluga eta teh ananang teh baheula sok nyeri wae meni nyeri asana teh ku ananang Sigana eta teh mah bener deui. ai baheula mah dak baheula gitu sok aya istilah gogoda gitu sing kumaha mah ya ananang mangka deh
sepak panjang baheula alim cenanana abdi mending ayeuna mah gaweuna ge sareng Pak RW Mahrudin Pak RT Tasim moal barit kuki maha bareto anana ngesok nganyari Umaya ka bos awi satu bareto apayun lah abdi alim mun akal sareng abdi mah geningan ngahiji deui alim anana alim cenah abdi malim hiji deui cenah anana aduh mama naha cenah aduh-aduhan geuning sebeteng papap teh pupuritan sebeteng watos sama merujak ka dongdong gitu tadi cenah anana pas nama merujak sih kan tiasa cager deui mama kunaon cenah cageunana eta pami mama kersa dibalikan deui alasan bareng eta teh nyaan lain alasan seueur naon bohong eta teh gondok digeuleuh anu seueur sugantengnya tos mah Sumpah, merujak ka dongdong tadi teh da ayeuna mah alana ge rek bager rek benar katanya rek nya atuh da geus kolot ananang teh sing ideng sing eling ananang teh Nah, eling. eta nu bodas naon tah nu bodas hius wis gitu ah wis nya ayeuna mah rek bager mah da kumaha urang teh anjakal mun ayeuna mah ananang teh karasa meureunnya ananang nya atuh ah baji mot mangga abdi sumpah itu saha nu kapayun bade kersa ya moal areng balik deui pokona mah alim pokona mah ananang geus Alah. janji isi tuku Pak Omon teu dipayunnya Pak Omon ari kolot abdi saha cara maca ananang Keun. geni terjuk saumur alah kolot terujuk kolot abdi teu terujuk ka ananang teh tiba heula oge keun bae da mah rumah tangga jeung kolotnya asan eta teh abdi mual Pak Omon ya Pak Omon anang ese padahal mah nya ngarumpak apa kolot kata babe gue aduh make letter kata babe gue ananang tidak izin kalau saya balik lagi teu izin cenanana dengerin nih dengerin meni edek dengerin cerita gini anak jangan sombong tompanya engkau teh teuing alasan engkau jangan banyak alasan kamu tahu saya juga ari aku tahu eta engkau punya pepentaan geuning ananang teh nama ngalos hayang abdi ababe. kadu pepentaan ananang kumaha gitu mah nya ananang teh kahiji teu kenging liat teuing di wong ieu teh ananang teh sing ideng sing karunya ka anak geus kolot ananang teh karunya anak teu kenging lancalin deui ananang sing hawa tos sing barudak tuh teu sarageung cenah laras gitu nya takang teh nama rek eling rek benar
gitu anak keun ari nontos mantos darana ge hirup mah perlu pinuh ku gogoda gitu nya asal urang na bae sing sarua sabarna sing sarua sadarna gitu nya kieu ieu mah nya sok cenah lajengkeun cenah ari akang sumpah deui mama kumaha cenah nang sumpah deui cenah sagala rupa pamenta mama sayang aya cenah Konannya nanya. da mama go papa saumur hirup karasa ayeuna pait pemerna gitu aku ma kumaha cenah nang cenah ayeuna mah urang tos sarua sukana tos sarua mohon anak dayana tos sarua sadarna sumpahnya anak kantun urang panginten angkat kalebe itunya mohon cenah anak urang rapalan deui keun aya nontos mantos mohonnya dihapunten pisan anak urang sami-sami buka cenah lembaran baru wae alhamdulillah ning ngomong